Kapsen bud dapur seni jeung budaya. Kapsen bud resep jeung cinta karena seni Sunda. Siap ingin belajar di Sanggar Pamanah Rasa Yosef Iskandar? Siap? Keur nanjeurkeun seni jeung budaya siap? Urang pancek dina galurnya moal pegat jadi dulur lamun kieu mah carana. Ye sanes ria sanes takabur ye mah jadi catatan silaturahim kamoni kanya kadeudeuh baheula geus didukung Kang Sule oge ayeuna apung-apungan teh sanes dukungan masyarakat urang deui. Mudah-mudahan berarti bagi lima manfaat kasadayana. Ari artos mah da tiasa dipilariannya tapi makanya kadeudeuh ti Kang Oni berarti bagi rata kumaranna limaan sok bagikeun ku sarea. Mudah-mudahan atuh lamun geus karasa mah silaturahimna sanunya ho ngadukung Oni SOS bener. Amin. Nya ulah jadi catatan politik ya mah. Cing tamprakeun pangananganna sakumaha? Tah, ieu saha nu berhak keur ngabagikeun nya ya. Kalurkeun. Cing coba putar-putar kieu tah. Tah, kapanggi nu sok palingan bohla masjid teh sieu. Tanya heula atuh saha jeung saha. Rek ditaroskeun heula ari salah sahiji cung saha nu terangnya di Bandung itu terkenal dengan jenis kesenian. Dah. Kesenian naon waya di ujung Berung? Enjang. Kala pala ngacung lah supaya ya lah. Siap. Siap. Ngacungna sok ngacungna. Siap. Oke, turun gede, siap. Cung utara mandi. Wah. Udah punya RW 12 lamaran ieu patah. Jadi salah sejina teh nyeta benjang, leres. Di dieu aya nu ngokolakeunana aya Kang Wawan nya, pecinta seni budaya sareng reng-rengan pangintennya. Oke, kasepuhan pangintennya ti dieu nya pecinta seni budaya. Tah ayeuna pertarosan keur ka hideep. Oyong teu pinter pidato. Oyong jago pidato. Lamun hayang jago pidato, cing, ai versi warna naon? Biru. Pinter. Sebutkeun 1 biru sampai 10 biru nya. 1 biru. Keulas teh. Seurang atuh seurang. Maneh heula? Sana mina? Epan. Alus ieu ngaranna euy. Saha? Udah lumping. Sok kitu jelasna. Saha? Sangaran? Epan. Jelas. Naon? Setan. Moe kayak ngaran budak pembaturan iblis ya teh. Bungaran teh. Epan. Tuh ketan. Sok 1 biru sampai 10 biru, oke? Tarik napas, 1 napas. Beh pinter maneh pidatonya di dia. Biasanya udah ditekeun Wong Oni sok jadi artisnya. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. Wah, jamal euy. Kana duit wae. Mantap dilatihkeun ka dieu teh teu geumpeur supaya bisa pidato, bener teu? Kurang gancang. Geser. Bari Pak. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4.000. 4.000. Tadi 5.000, ini 4.000. Ah, kacau maneh mah. Iya deh kebaikan 50.000 ku aing. Siap, Jang. 1, 2, 3. 1 biru, 2.000. Oh iya parah, 2.000 nih paling kita 2.000. turun. 5.000, 4.000, 2.000 heng 2.000. Maneh 1.000 pasti. Maneh 500-nya. Kacau maneh mah euy. Buktikeun maneh teh jago, saya teh izin ku Neng Kori teh nya. Teh Kori 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Lumayan, lah itu. Walaupun balelo maneh ngawar ada pinter. 1 biru. Heula atuh saya teh. Makaranya diatakeun urang aba-aba saya teh kita heula. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 Palingan kan kulijer aya 2 sih. Oke, pastikan. Sia berartinya ayeuna panjang-panjang napas. Hoyong janten penyanyi anu sae jeung panjang napasna sapertos teteh lae dia. Hoyong. Tah sebatkeun ayeuna nya kurang sadayana. Nami Omoni SOS teh saha aslina teh? Oni Suwarman. Oni Suwarman sebutkeun nya paling panjang dibere langsung baheulana 50.000. Oni Suwarman nya siap. Gitu wungkul, tapi pepanjang-panjang yang terakhir. Panjang-panjang napasna. Alhamdulillah kamari di ujung Berung di alun-alun, alhamdulillah aya murang kali anu kuat 5 jam ce. Alah, Oni Suwarman 5
5 jam langsung dibawa ke rumah sakit. Deh ngain aku mah aja nasibna. Siap Atang, oke. 1, 2, 3. Oni Suwarman. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kuat sakit mah budak ya panjang. 17. Sanajan diiringi ku musik toket monyet oke. 17 mana mah? 17 detik mana euy. Halus jang segitu ge. Geus segitu nih ngatakeun wae leuh paskeun. Mana teh sudah bayangan wae da ingin nyaho. 1, 2, 3. Aja rumah. Oni Suwarman. Boro-boro diberi duit lain sia nu mater lain. Oni Luman. Naon cenah nu nyebutan? Haji rumah. Ya tira aing ngajuru atuh. Kacau sia mah. Kacipta. Kacida. Balik ka deui, balik ka deui. Ade cangkurileung sia. Buuk model cangkurileung. Geus gedena pasti mana buukna model Ramirez. Apa Ramirez? Rambut miring otak teu beres. Sia. Oni Suwarman lain Haji rumah. 1, 2, 3. Oni rumah. Dia pantos ya mah. Nah aku naon man? Pantos teu bisa nyebut Oni Suwarman. Nah aku naon? Iya mawasna daehi. Jelma beunghar kieu sia teh. Nah abang aku naon? Ka mana-mana mau jandela. Oni Suwarman, siap? Siap. 1, 2, 3. Oni rumah. Oni Suwarman. Ditungtungan. Naon? Payungkeun koneng euy. Andalapan. 8 sia. Sama nih. Oni Suwarman. Acan. Eta buk sia di poni. Abdi. Oni Suwarman. Tong di dahar atuh mikna. Biasa-biasa jauhan mikna jauhan. Jauhan mikna ka dieu. Areu RT sabaraha nih? 7. RT 7. Apal lah orangnya. Siapnya. Oni Suwarman. Cuma mikir di dahar. Ayo mikna. Tong di dahar mikna sih teh. Kesedot buat. Bahaya kena untungan ya. Hiji siap ya. 1, 2, 3. Oni Suwarman. Sabaraha? 10. Eta kan naon aya numpuk. Naon eta? Usia. RW 12 ada di tangan mana, oke? Oh iya, hancurna ge saeta. Naon merekna? Tinggal itu dikasieun. Satu aja banget mana. 1, 2, 3. Oni Suwarman. Wah. Jadi pemenangnya adalah Sana menang. 17. Anu bade nyerahkeun nyaeta langsung ti ketua sanggarna. Tepuk tangan dulu untuk Neng Kori. Nah. Yosef Iskandar. Alhamdulillah. Buddha sembut